Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng santen, wilujeng wengi, wilujeng patpan di channel iHealth Sehat. Dina kesempatan ieu sing kuring bade ngadongeng. Terkadang urang lamun rek ngadongeng ka barudak sok rada bingung. Dongeng kumaha dicocok jang barudak. Komo upami dongeng anu bade diduikeun pas mepende sare. Nah, di dia sabaraha trik ngadongengkeun dongeng ka barudak. Nu kahiji usahakeun tong panjang teuing dongengna. Nu kedua kudu aya unsur-unsur pendidikan. Nah, tadi nu kahiji kunaon ulah panjang teuing. Nah, supados eta dongeng teh tamat saharita ulah ka dongeng mas keneh panjang budak nu sare manten. Nah, bisa aya kesalahan konsep di budakna ya. Ta salah sajina, maka dongeng jangan keur barudak sare ulah panjang teuing. Anu mendidik maksudnya supaya aya cepengan jak budak. Jadi teu kur dongeng ngalewat kitu bae ya. Nah, mangga ieu salah sahiji dongeng anu bisa dibikin ka barudak anu judulna Kejujuran Seorang Pelajar. Kocapkeun zaman baheula aya hiji pemuda ya, hiji siswa atau pelajar anu niat rek nyuksuk ilmu neangan pengalaman ka negeri Sabran nyata ka negeri Baghdad. Nalah eta jalmi teh namina Syekh Abdul Qadir Jailani. Kocapkeun anjeunna pamitan ka ibuna yen saja rek nuntut ilmu. Sanajan berat oge ibuna harita midinan. Beratna kunaon? Baghdad teh apan sakitu jauhna pasti ditempuh ku ngalewatan darat atau badarat lempang ya. Tapi kusabab niat anakna pancet pisan nyantukna indungna midinan. Alhasil dina jiwa poe indungna makalah duit 40 dirham sarta ditalikeun kana bajuna ya. Dijahit indungna ngahaja supaya teu murah. Nah, kocapkeun dina mangsana merangkat ya nuntut ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani teh anjeunna henteu sorangan tapi di baturan ku balad-baladna anu sarua rek nuntut ilmu ka negeri Baghdad. Nah, kocapkeun di perjalanan ya teu sawatara geus asup ka hiji tempat anu memang rada sangat ya alias angker. Nah, di tengah perjalanan ternyata aya begal anu nyegat ka manehna ta ka eta rombongan ya. Abdul Qadir harita teu dipalirek ku eta begal ya. Eta rombongan teh kabehna aya 20. Nah, ngan aya hiji begal anu penasaran nanya ka Abdul Qadir, "Hei, maneh budak?" Bade naon, Kang? Cek Abdul Qadir. "Ye maneh eta dina papakean mawa naon?" Abdul Qadir inget kana pepatah indungna. Pepatahna kieu, yen lamun kaayaan kumaha bae, kondisi kumaha wae omat, maneh ulah ngabohong. Sabab maneh tujuanna rek nuntut ilmu. Lamun maneh ngabohong, ilmu maneh kena bakal mubazir. Sabab moal lain percaya. Ingat kana omongan kitu, langsung Abdul Qadir ngomong, "Hei para perompak, ieu dina baju kuring teh aya duit 40 dirham." Sesurian eta begal, "Teu mungkin ya, manya jalma rek dibegal ngaku boga duit." Tapi kusabab bingung eta para perampok teh langsung wae laporan ka pamimpinna. Dibawa wae Abdul Qadir teh ka pamimpinna. "Kakang, ieu aya budak ngaku-ngaku boga duit. Cing, kula mah bingung. Nah bener, keun pukul orang tanya cek eta pimpinan rampok teh. Barang di keur kitu disamperkeun ka pimpinan rampok teh. Hei, maneh? Budak
maneh mawa duit leres abdi nyanak artos 40 dirham. Asa teu mungkin. Pan nyaho kula teh malingan anjeun ngarampok anjeun. Nah anjeun jeung ngaku boga duit sagala 40 dirham. Sim kuring teh tumut kana pamundut pun biang. Jadi pun biang amat-amatan dinawa kayan kumaha wae omat. Maneh ulah ngabohong. Sabab lamun maneh ngabohong moal aya percaya. Sementara ayeuna maneh kan rek nuntut ilmu. Ya, aya nuntut ilmu kan anu disebarkeunana ilmu, lamun ilmu teh dipercaya. Percuma ilmu teh diamalkeun lamun batur teu percaya. Sapada harita kene si eta rampok teh langsung insya manehna minta hampura ya, sarta tidak ieu kuring rek tunduk ka anjeun, rek milu mumbara pikeun nya ilmu. Tah eta salah sahiji dongeng anu boga hikmah ya. Jadi apa pisan kan nu ngaranna ngomong jujur teh susah ya, tapi lamun urang biasa ngomong jujur hal eta teh moal jadi berat ke urang. Kabayang lamun urang jujur terus pasti kan urang bakal disebut si tukang jujur. Kabayang urang lamun urang ngabohong terus pasti urang bakal dicap si pembohong. Bakal sedih karasana jalma anu jujur ya ti pembohong eta bakal jadi dianggap bohong. Masana kieu lamun jalma pembohong terus manehna ngomong jujur, nah kajujuran eta teh bakal dianggap kebohongan. Hal paling dipikas sedih eta teh ya. Jadi kukituna supaya orang percaya, urang biasakeun ngomong jujur. Tah sakitu konten dongeng picontohan dinten ieu mudah-mudahan tiasa jadi istilah nama padoman hirup urang atau bapak-bapak anu bade ngadongeng ka baheula bisa dijadikeun padoman sangkan dongeng-dongeng teh anu tiasa diajar teh anu ngandung pendidikan atau nu didongeng kita ngandung pendidikan. Mung sakitu wae wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.